pamajikan teu ngeunaheun eta balik akhirna mah ari geus balik pada teu ngeunah anggar we lupa golepak sorangan teh teu ngeunah datang deui ngajak rujuk ibu dicabok terus diajak rujuk neng teu sarua ngadongeng-dongeng diajak rujuk malah nyanyi baik ah 7 sumur kau datangi tengah malam kau mandi untuk apa kau sempatkan langkah kalau untuk jernihkan cinta. Percuma aku takkan terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ludipika hormat anggota DPR RI Bapak Dr. Raden Haji Ahmad Dimyati Natakusuma, Ludipi hormat Ibu Bupati istrina, Ludipi hormat sadaya para pejabat di lingkungan Pemkab Pandeglang, khusus para ulama, zu'ama, pemimpin agama, nukusin kuring ditaati fatwa-fatwana. Pandeglang mah kota kiai, kota ulama. Salah saeutik pasti bakal kapanggih, mun salah ngerap kapanggih, salah mubtada khobar bakal kapanggih. Makana kuring moal loba ngabahas kitu sabab isi loba kapanggih salahna. Sanarna gampang mun ngaji hareupeun kiai lobaan nyanyi sebab kiai tara nyanyi. Mun ngaji hareupeun para masyarakat umum lobaan ngaji. Tapi ieu sigana dibanding kiaina loba masyarakat umumna. Urang ngaji ngajina mah sakieu we. Palai dipika cinta ku Allah. Allah mere rumus bejakeun ku anjeun Muhammad, lamun anjeun kabeh banget ni cinta ka Allah, tuturkeun kami pasti Allah bakal mika cinta ka anjeun. Jadi sahajalma nuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad, rumusna pasti Allah mika cinta. Cing rek nanya ka urang Pandeglang, ragu kana kalimat Nabi Muhammad henteu? Yakin pangsampurnanan, yakin wal aya leuwih ti Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ibadah wae. Ari maneh jelema biasa ibadah hese. Nabi Muhammad nu yakin sampurna imanna, yakin maksum
langsung tina dosa tapi kababarehan sampeana gara-gara sholat wae. Ari urang Pandeglang tiktokan wae. Terlalu sulit, lupakan rehan, apalagi rehan baik. Begitu aja siapa? Usum Lesti Kejora ger. Waktu eta beurang peuting sore ngan mukaan Lesti we. Di prank cenah aing ku Lesti borongan dukung aing nyeri hate aing. Ai si Bilar geus ditewak cenah hayo dicabut gugatanana. Dasar dedek. Pada urang kajeun atuh da rumah tangga batur. Diribeuh-ribeuh teuing rumah tangga maneh ge can kaluhan bale. Panjang salaki ini pasti akhirnya lain ketinggalan tukang barohong ke salaki ya. Lamun ngodok salaku saku salaki aya duit 100.000 sok bebejata tara bang bener tak lamun rek arisan can mayar bebejata cek aing oge arisana meunang bebejata dituntut kurang Garut jadi ripuh tadi ayeuna mah geus muludan ayeuna mah urus diri kumaha ngurus dirina kuring mah nyaritakeun akhlak Nabi tuturkeun Nabi da geus arapal akhlak Nabi kacebojona geus apal geus mineng didongengkeun ku kiai. Kumaha Nabi nyontokeun dibere cai salah ngasukeun kuduna gula ieu kaden uyah pangset teu bebeja kabojona dieueut we. Terakhir kecelakaan terakhir dicobaan ku istrina haseuna panot pangset ngajerit Siti Aisyah Gusti hapunten ya Rasul abdi lepat ngalebetkeun mun pamajingku salaki anjeun kumaha diseglokeun karena beungeut na beureunya benar teh kan ayeuna mah ngomong wae geuning komo usum kamari krisis moneter mah boro-boro urang sarulipan hotel ge ganti jadi sarulipan demi kamari mah teu manggung-manggung kerusum kamari teh mararanyun ibu-ibu teh ka salaki teh aya menta diserahkeun sagala geus teh kieu mah eusan dibawa aja ku aing baju sakala rupa cik bawaan ke aing milu cek salakina kan aya nu kitu dikariweuh ger pasea jeblok dicabok pamajikanana teh najis aing mah pernah dicabok cerekeun talak ku aing hayang talak sabaraha sok jebrot teh viro gara-gara naon teh gara-gara ekonomi 70% perceraian di depan kantor departemen di pengadilan agama itu karena ekonomi lolomba karena duit. Sok rek nanya ka maneh ibu jawab sing jujur mending anu satia tapi kere mending anu loba duit tapi baong. Cicing jawab pilihan anu loba duit bade satia mending anu satia tapi kere teu belum duit atau mending anu loba duit tapi baong tuhnya hampir loba nyebut mending loba duit tapi baong kurang gara-gara ekonomi tapi kan gampang pamajikan teu ngeunaheun eta balik akhirna mah ari geus balik pada teu ngeunah anggar we lupa golepak sorangan teh teu ngeunah datang deui ngajak rujuk ibu dicabok terus diajak rujuk teh sarua ngadongeng wingkek-mungeun diajak rujuk malah nyanyi bae 7 sumur kau datangi tengah malam kau mandi untuk apa kau
pemerintah, dia 1000 bupati. Bagaimana akhlak dia sebagai suami, akhlak dia sebagai pedagang. Dagang Rasul pada bejakeun gorengna. Saya teh pangawas sakit di mana di peser, tapi iya cacatna, iya ya cacatna. Aya di pasar Pandeglang begitu. Ini teh men ayeuna. Ayeuna ieu teh nanti ketemu pada kamari teu payu. Ayeuna ayeuna. Pan Rasul contoh. Naon sababna Rasul contoh ibadah tepikeun ka barareus sampeana. Sababkan hiji sieun ku Allah. Anjana sieun dari rahmatan ku Gusti terajolah ya ibadah, tukang ibadah diasupkeun ka surga sombong bahwa dia asup ka surga karena ku amalna. Cek Allah lain, mana asup ka surga ku rahmat aing, mana ngarasa ku amalna di kana neraka. Jadi kana neraka jeung ka surga ge lain ku amal urang, ku rahmat Allah, mata tong sombong kana loba amalna. Tong frustrasi kalau seetik amal. Sabab ari amal maya buating amal hade kurang pengan tepi ka poe ayeuna, buating amal goreng tepi ka poe ayeuna. Wala tayasu mir rauhillah, tong sok berpaling ke rahmat Allah nu sok nyeun dosa. Wa isukan maneh jadi jalma nu taat. Si Dadan jeung si Deden aya dongeng. Si Dadan jeung si Deden. Si Dadan tukang di masjid, tiada hari tanpa baca Quran, sholat dan di masjid. Sehari-harinya dia di masjid. Moneangan si Dadan pokoknya teangan di masjid. Si Deden di tempat prostitusi, di tempat jablay. Tiada hari tanpa di tempat jablay si Deden adina. Si Dadan tukang nyeun amal hade, si Deden tukang nyeun amal goreng unggal poe. Torojol kasih Deden malaikat, torojol kasih Dadan setan. Cek setan kasih Dadan dan amal maneh sakitu lobana. Geus atuh sakali-kali mah urutan si Deden tuh nya teu ngasaan awewe sakali-kali aja mah. Da moal ngurangan amal maneh loba amal maneh mah. Amal hade maneh mah. Eta setan berpengaruh kasih Dadan. Cek si Dadan heueuh nyobaan sakali mah. Maka si Dadan berangkat ke tempat lacur, ke tempat prostitusi. Pada saat yang sama datang ke si Deden malaikat, Den sia teh lacur we, zina we, cing eureun sia teh bisi pae ke dina beuteung awewe. Turutan lanceuk sia si Dadan keratobat. Eta malaikat asup ka si Deden, ditarima eta si Deden menang hidayah. Aing teh kikieuan wae lumpat si Deden ka masjid rek neangan lanceukna si Dadan kacaritakeun si Deden jeung si Dadan teu papanggih di jalan. Nah teu papanggih kumaha euy we na euy nu ngadongengna. Jadi ku euy ngahajat teh dipanggihkeun gitu. Jadi kumaha ngadongeng. Rek dipanggihkeun panggih rek moal-moal. Pokona teu panggih we kesimpulanna. Akhirnya torojol si Deden ke masjid neangan si Dadan. Gusti ari adadan ka mana? Dadan Pak hari ke masjid, tiada hari tanpa ke masjid. Adadan itu tiap hari di masjid. Ya Allah, adadan ka mana? Tapi karena sudah niat, meskipun tidak ada kakaknya, dia ambil air wudu, dia sholat taubat, dia baca Quran, menangis terseduh-sedar, mengingat dosa-dosanya. Ari si Dadan datangkan tempat lacur eueuh si Deden, tapi da geus niat nyewa we awewe nu bahe ngoler khom pokona mah nu moaleh der si Dadan ke zina. Pada saat yang sama terjadilah gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter. Gibeng, tempat lacur runtuh, masjid runtuh. Jelema kabeh kaget. Kunaon si Dadan anu gaweana di masjid? Nah maotna dina beuteung awewe. Kunaon si Dadan anu si Deden anu gaweana lacur, malah maotna di masjid keur nangkeun Quran ban baseuh eta Quran ku cipanana. Mata teu meunang sombong.
fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Tong sok ngarasa diri bersih dan nyaho maneh takwa jeung teu nama Gusti Allah. Teu kitu nya kutarang hideung tong sok ditemong-temong. Aing moga sok tahajud teu hideung tarang teu. Oh sabab nyapuk saja da aing mah. Ieu boga tarang hideung di kieu-kieu. Kopi ake di kieu-keun. Tong sombong. Tentang aing moga hideung tidak gor kana batu. Ampura, ini jelema na kieu. Simahum fi wujuhihim min athari sujud teh lain wajah ieu wungkul fi wujuhihim dina tingkah laku, ngomong, panon, sukuna kajaga, leungeunna kajaga, tingkah lakuna kajaga. Eta ciri umat Nabi. Lain beungeut wungkul, lain beungeut. Dakwah mah teh ningali beungeut. Innallaha la yahdi as-salihin ningali beungeut mah padi nyati ka surga pageulana tuh aing ka neraka. Padi nyati muka masker ibu-ibu meureun. Tadi si bapak sambutan buka masker ibu can syuting, ibu-ibu boro-boro mana aing mah resep ningali padi nyati lalaki. Tapi dah maling kali kaset ke pada niati, maling kali goreng nasi jujur. Kebetulan kain ngobat itu pada niati mah nyai goreng. Jujur cuma digoreng, jadi tempok lo. Walaki yang ila qulubikum wa a'malikum. Hati mana jujur, hati mana para dari niati jadi tempok ku Allah mah. Anjir hatena ka Allah teu. Kerja di anggota DPR RI ka Allah atau karena duit? Ibu bupati ka rakyat, berarti dia yakin ka Allah, nya kahadean atau karena jabatan wungkul. Eta ditempa ku Allah. Makana nah teh tong deuleu sejen deuleu Allah. Ngadoa teh kudu kieu dari diluhur Allah mah. Aqrabu min hablil warid ceria ge. Tungkul teh kana qalbu. Tawajuh atuh. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Datang teh ala qalbika. Jadi tungkul, tawajuh. Itu hate ka Gusti Allah. Makana talqinkeun zikirna. Rek nanya geus ditalqin aja. Jawab jujur. Rek kiai bareng ustaz ngajawab geus ditalqin aja. Kunaon aja? Can maot. Jadi mana ditalqin teh ke maot. Cilaka ieu. Kumaha ieu? Pemahaman jika kieu ditalkin lamun rek maut keur sakarat kitu maksudna keur kikieuan ngaturan ustaz punten pangalkinkeun pete ustazna teh keur sakarat sarua sakarat padahal sakarat bareng malaikat anu acan niup songsong mun jelema teh maju da kieu Israfil can gawe cek Allah tiup Israfil songsong pae kabeh sanokin mata takin ti ayeuna laqilu mautakum la ilaha illallah ai mautakum pil naon takin lu pae jadi nu pae teh lain anu rek pae tugas pae sanugas pae teh ieu tugas pae teh ieu di masjid
sholat can karuhan dikir. Tapi itu mah ditapelan, nampol dikir itu. Dawa dan ditapalkan di itu. Lain ulah, ngantok di itu atau nampalkan Allah teh di dia. Naruh ngaji ya. Dum waiban zid fi do apa eta ilmu tajwid barang estar dimiari apaleun sok bareng siflatana dasyakhsun qad dum zid do tuh ilmu tajwid itu jauh-jauh teuing Johar Maknun ngaji ilmu tajwid we dum thayyiban langgengkeun kalimah thayyibah zin fitubon pasti bakal tambah katakwaan anjeun dok zaliman lamun tambah katakwaan anjeun dok zaliman bakal tanggal kazaliman anjeun mata lamun hayang tanggal kazaliman tambah katakwaan syaratna dum thayyiban langgengkeun kalimah thayyibah ari ngalanggengkeun di mana di bibir langgeng teh tekan ngopi ge pan ngadahar obat minum boba geus teu dikir deui di bibir mah bener teh jadi ngalanggengkeun mah dina hate matak talkirkeun eta dikir kana hate lain kana bibir lain keur sakarat lain keur ngap-ngapa da sakarat kieu jeung sakarat usir delman ge sarua di dia pasangren gede garde apiana sira jamu ditamul imritina ati yakuluna bulu teu yakin masih ngaremat oke boro-boro kitab dengan dua lomari kitab dan 8 kontainer oke teu ngurus kong rumah can atuh tepi ka Allah punten perasaan kuring ngaji ti leuletik tiba benyit uing mengaji teh tapi kaya teureun-teureun ngan beda ngajina ibalah mengajina ngaji budak sorong Jumia Sabina Tijan gitu diajar alat alfiah ngaji budak baheula mah alfiah ditala tapi teh nyawa cerana ternyata Ibnu Malik teh sufi wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmiro kamitsli zaidun fi jawabi man qara contoh tabet alfiah wayar faul fa'ila geus diluhurkeun geus diropakeun eta ngomong fa'il tapi ngaji kolot mah lain kitu wayar faul fa'ila geus diluhurkeun si fa'il teh fi'lun udmiro ku pagawean anu diteundeun pagawean anu diteundeun teh di mana pagawean teh kate nyokuh panon tapi diteundeun hate da salat mah teu can karuhan dinilai alus buat salat mah yang kapake ku padiriati buat sholat mah yang kapake ku mitoha buat sholat bawahan yang kapake ku atasanana buat sholat santri yang kapake ku kiaina tapi fi'lun udmiro tanu teriak ke eta di jero gawena busu macul cing macul keur macul bae kajir da mau main di mana mau tapi keur naon waktu mau dan jam 10 cicing di sajadah mah justru jelema ku uleuh batur gawe ieu diuk ka sajadah gawe jemput rezeki jemput teh neangan rezeki mah lain ngajeng neangan rezeki mah dijemput nya bapak ngabeca teh ngajemput rezeki mah geus disiapkeun ku Allah batak kula osok cangcaya kana rezeki wa ma min kulli dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha kabeh nu melata di muka bumi Allah ngarizkian tong soal in kana la ta'rifu 'ulwana rizqika fa inna rizqaka ya'rifu 'ulwanaka lamun anjeun teh nyaho alamat rezeki anjeun di mana rezeki mah nyahoeun alamat anjeun di mana ibu teh apa alamat rezeki rezeki mah apa Siti Hajar lempang sopa ngarwa neangan cai bijiran cai nama dihanap batak lah sok goreng sangka kagus gusti dari batur ini baleueuhan dari abdi tetes semplek dicak semplak terus we nya
gitu nengan duit teh maneh ngajual we jual mah imam mah jual ka tulisan maneh we ka lalaki astagfirullah teh ka kitu mata loba nu baong jadi awewe nu baong baraong we garelis ya kulit kelir konencang kan apa untuna bodas tipung biwir berem-berem cawek panon coklat kopi semogaan apa kabeh nah atuh beuti murah geblek hirup hayang jadi unta ulah osok teh unta ganti jalur komomun pohoni ditamir panonna alus irung alus bibir ditempat diharap di tukang beli kan hanya kacoda kelakuan siga setan unta ganti jalur tesirik nabungal nunggu nah aku naon baong lobanu nah aku naon gelis lobanu siga nama bupati asa aing alus rupa bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka amit amit nyanyi itulah hengsin sikit nih hese kali itu atuh maneh benar-benar kenal laki sudah mere duit ka maneh astagfirullahaladzim rezeki mah tong sieun Allah apaleun rezeki geus dititah datang ya Allah aya tukang tahu eta tukang tahu di gang tuturubun dan tidak buat ke angkot langgananana banget kurusuh lalu dijalikeun pluh nganggu tahuna bae kabeh eta tukang tahu arab Gusti atuh abdi tahuna tanggu kiamat moal bisa didagang moal hirup anak majikan abdi natang teuingeun Gusti ka Allah goreng sangka sajam teh harita aya kaban angkot langgananana geus ditumpakan ku manehna tabrakan penumpangna pae kabeh Gusti karena ya ini teh polisi teh loba jelema nu aduh ampun loba nu kacau gara-gara tiun curi ke tiun lama karena tiun kan tetap bisa jadi pangeran bisa jadi ilah jelema ini ngomong zaman ini mah hirup bawa duit mah bisa hirup sugan dah gua ari maneh hirup ku duit gitu ku Allah ku rahmat Allah ku duit hirup Masya Allah aya anu kitu eta teh gara-gara naon Allah ngider di kamanakeun teh di mana makana talkinkeun Allah teh kana qalbu neangan mursyid gerangan capek pae gerak diajar toriko imaya menyarekan toreka teh kiai urang atau kana toreka syariat ke dieu kene ai pidato udah ilmu opat syariat toreka hakikat marifat terus iraha di pidaweuna atuh justru syariat ibarat perahu toreka ibarat laut lamun hayang nyawa perahu bocor anslomkeun ka laut lamun syariat balocor wae geus magrib aya kene waktu ngadu bako diajar gerak kana toreka waktu loba amal poho kana ngadu bako kitu atuh ulah ari johar mah mun dibaca kuat teh geleker warubama ujriya majral jahili mukhatabun in kana khairu amili ka qaulina li alimin dil ghafla al-dhikru miftahun li babil hadra ka habbaza tariqatus sufiyyah tahdi ilal martabatil aliyah lan sok dibaca nah dicarek jelema diajar tarekat
komo NU mah gimana NU unggul jika ada majikannya NU jika namanya lomba tanahnya PPR Persis Muhammadiyah pokoknya NU Persis Muhammadiyah ulah NU Persis Muhammadiyah NU Persis Muhammadiyah pokoknya mau ulah sok nyala-nyala ke ajaran batur bang patiho kita tadi itu mau tepi patihan kalau mau cek saha tepi patihan wiru kan mau tepi mana bukti tepi terbalik dari tadi orang ngirim Fatihah tadinya ke almarhumah baralik deh Fatihah tadi itu berarti tepi tadi mau tepi balik ngomong oh dini tuna ini apa dini tuna mana caranya itu irah apa mereka itu ayah saat dini itu balik dini itu mau naon oh dini tuna wah segala rupa ayah begitu bisa ayah begitu di dia insyaallah wah di dia mah NU kabeh lamun NU kudu ngerti toreka sabab na NU mah aya zaman jam'iyah ahlul thariqah mu'tabarah lamun aya NU teu ngerti torekat komo nyarek torekat eta NU gadungan para yatim yatim gadungan berarti NU nu teu gaul kudu diajar jam pepae pan urang teh dibere roh teh ku Allah teh suci ya damukeun coda cenining cetitin cana damukeun mane ulah sok ningali we HP sia teh eta we ating saja salingkuhan naon teu yeun HP na sia teh dengekeun kaji aing jauh-jauh ieu teh geus 3 tahun teu ngaji geus 3 tahun gantung mik kuring teh gering tahun 2018 stroke tapi begitu cek dindin sumpi dipiwara kaperan ku ibu reumas urang ibu bupati ingeteun keneh kitu ka uing cek teh din weh buku cenah hoyong tepang aduh kumaha nya bahulang uing na mikir hanya geus teh naon lah da pasti aya padimiati kitu kan jadi alhamdulillah kuring teh ka dieu teh tara kuring mah kecuali TV1 mah kagok tong nyawa kemudian nanyakan kagok naon eta urusan kuring ditolak ayeuna mah kabeh orang geus 3 tahun ayeuna mah abdi teh ajengan cari di pasantren santri sakedik keneh nenes 1.500 urang santri teh nya saeutik keneh dan cita-cita kuring mah 15.000 santri jadi karek 1/10 na 1.500 tapi alhamdulillah santri teh panjangna ti Papua, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara di Pandeglang. Keun bae di Pandeglang mah loba gitu kan. Kan di simkuring mah ilmu dikaji, amal dibakti. Motona eta jangan ilmu dikaji, amal dibakti. Jadi lain ngaji bungkul tapi amal. Matak satengah 4 geus hudang santri kuring mah. Geus salat subuh dieu tapi ka isyraq. Terus salat isyraq 2 rakaat, terus salat isti'adzah 2 rakaat, istikharah 2 rakaat, isti'anah 4 rakaat, terus salat duha 8 rakaat, terus salat kifaratul baul 2 rakaat, 20 rakaat dari suki-suki santri kuring gitu. Kayak santri teh ngaji jago abdi di talar tapi wah barang apa bari gugud bari ulun paman naon halus kapan adab fauqal ilmi ari adab teh salureun ilmu masih pinter abdi teh kelakuan sia kitu patut bae teh dan teh sia dicarok aya budak kitu ada baheula atuh euy ada gitu ulah ilmu geus heueuh abdi di talar wah ngagorolan gondrong udud nanti digayakan minum bari ngantung pan kamu bener mengambil santri minum kita bisa ngantung diu kan Rasul menyontohkan itu yang pilihan kian pasti Rasul mah susu nah susu mah baru-baru diinum dicepengkehakeun terpercaya itu cepeng ieu cepeng ku panangan katuhu talin ku kenca Rasul
maca bismillah teras dileuleun ngaleunna sargot Rasul mah terang ngalek seteguh dua teguh tiga teguh nah yang kene minum pokokna mah entong ku kenca entong ngaleklek cek ilmu kedokteran lamun nginum ngaleklek eta teh bahaya kana ginjal kade jadi nginum teh sargot moal aya contoh ti Rasul gara-gara minum susu biasa mencet pemajikan dari bawah sabab ayeuna mah kering jadi pemajikan milu nuntun ewena nuntun bager majikan kuing setia kuing nawe sok kelo mah kadang-kadang tapi datang mah tada nanti lihat kumaha ini unggul tuh kita ulama kajian gitu pira aku ayah sokan ini pantes jadi ka mama demi Allah ayah mau akan udah ini ya otak yang panon di kaca sebab beki kanal ya teh dengan silindris aduh dan ini tak aya nama di pasantren rada seger baru dak ora aya nama pasantren itu duh jadi pohon kan ngomong naon ya kumaha terus ya terus hari ibu milu bayar gitu ayo mustahil besok milu namanya lo burung milu bijak pirita milu logan ya terus orang balik deh kanu tadi jadi talkin ke orang tepat di alam teh baheula teh janji alastu bi rabbikum qalu bala syahidna maka Allah ditiup pada tanah tadi fanafakhtu fihi min ruhihi ditiupkeun fanafakhtu fihi min ruhihi ruh suci ditiupkeun ku Allah kana bayi teh karena janin teh begitu geus asup kana awak eta ruh diadu jeung nafsu elek ku nafsu begitu dipenta pertanggungjawaban ngajawabna kieu inna kunna an hadza ghafilin segitu rumaos abdi teh seueur goplah seueur pohok tuh jadi talqin teh ingetkeun anjeun supaya tong poho supaya inget kada janji qalu bala syahidna supaya eta qalu bala syahidna teh diinget terus aing teh geus nyaksi yen Allah pangeran aing tapi ternyata begitu asup kana kehidupan rujit eta hate teh rujit jeung pinjol rujit jeung TikTok rujit jeung Bang Emo tuh nanti aja kata ngomong deh saya berjanji aing ayo di nyemat kata-kata tangan selisampun 5 RT saya berjanji Pak Jujur meni apa? Atau penelitian. Dan ngomong teh kudu up to date atuh. Atuh ajeng antara nyaho naon mah berarti tinggalin atuh. Rujit jeung hawa nafsu, rujit jeung hasud, rujit jeung iri, rujit jeung dengki. Pagali wota eta hate tung
Mata pentingna talqin teh aya talqin aya taklim tah ieu mah taklim ngaranna majelis taklim nu ngomong ngaranna muallim nu keur darieu ngadengekeun ngaranna muallam tempatna majelis taklim nu diasupkeunna ilmu mah ngasupkeun kana hulu tina bodoh jadi pinter waktu nali biayana gede ieu nyuguhan sabaraha sok lamun dihitung nyuguhan sabaraha boba sabaraha coba dihitung coba ieu hitung naon deui son naon deui spanduk naon deui amplop aing mah teu butuh amplop datang ka dieu teh astagfirullah uin mah butuh duas kebala we uin wae butuh duas dan duit mah ibu mah batur bapak jeung ibu malah matang daek kok aing bagus. Ya, Bu. Ngan waktuna lila takliman. Ngaji tafsir Jalalain, ngamatkeun sok da mat anggeus sabulan. Bener teh? Budak kuring. Budak sim kuring santri kamari di karantina tahfidzul mutun 2 minggu maneh apalkeun mata teu meunang ka mana ke disetor anu teu sesuai target ditangtungkeun aya nu katalar 1000 ben aya nu 500 ben aya nu katalar jurumian 3 poe kelas ibtida mah kumaha kelasna gitu apalkeunana kitu lila waktuna kelas tadi kelas-kelas model kuring sak kelas tim niti istiadat ibtida mutawassit mutaqaddim mahadul alim tuh 5 tingkat lila waktuna lila jujun doktor panitian doktor sabaraha lami coba SD sabaraha tahun SMP SD genep SD ti SMP 3 SMA 3 naon deui kuliah 4 S2 2 S3 2 cam pinter rada odong 3 atau 4 gitu. Ya minimal 20 tahun mereka teh kudu jadi dokter teh. Jadi profesor doktor, semen jadi profesor, salah sadar tinggi, rebo stroke, ya pangartina teh. Dan kemis teh geus bisa ngajar. Mahasiswa datang lagi ajar ngomong bapak kenapa pak tapi malah plus keturunan ngukur awam nyetrum sabelah bibir mani teu coblak kene alhamdulillah doa di sadayana itu kan saja malah terang ngacai setruknya bayangkeun 25 tahun jadi profesor umurna kan 2 poe Senin profesor salah satu terakhir bos setruk kemis geus kemanfaat ilmuna lekeun ngerti teh matang nu nyakolakeun budakna awas ilmu mah ukur tepi kadinya talqin mah sakedeun nu diasupkeun ada zikir kana hate eta talqin mah waktuna sakedeun teu make biaya tapi waktuna lila waktu umurna tapi kairaha tapi ke nyawa geus lak-lakan geus sakaran geus tapi ka dinya we sakaran tapi ka sakaran aya kene sakaran dilirna sakaran awakna hatena mah
roh geus kaurus tuh Rasulullah masuk tapi salah masuk babaruhan masuk tapi gak jawab kabojonan ketemuan kami termasuk hamba bersyukur bayangkan kurang apa boro-boro gitu gak jawab nyukuran hati nyukuran panon gak can bisa so bayangkan diajar syukuran panon karena panon tanya kan lolo punten bisa lolo hayang hadiah naon ibu bupati pasti hadiahna hayang beunta ibu beunta cing loba nu pamaksiat loba nu pataan sering nonton TV sering nonton Quran maca Quran sering nonton ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu pada diriku tak apa lagi lagu gitu mah dangdut di sana cek bebas aja ceramah di masjid di luar mau nyanyi we kita tadi gitu wow mana kabeh lagu di lagu rock lagu di luar rock lagu di dalam rock wah cek loba nempo kahadean loba nempo kagorengan tuh yabda Adam in rajauta rahmati falzam ala ta'ati. Hei Bani Adam, lamun anjeun ngarep-ngarep kana rahmati kami, falzam ala ta'ati. Lazimkeun ibadah ka kami. Ai lazim ibadah naon? Da salat mah aya waktuna. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat mah aya waktuna. Asar, maghrib, isya, subuh, isra, duha, tahajud. Aya waktuna salat mah. Ieu mah falsaf, lazim, aya lazim teh menang eureun. Jadi di mana ibadahna? Tah di dieu ya, digandenkeun Ahmad, tah di dieu ya. Tah eta lazim. Satiap detak diri aya jenengan Allah eta lazim ngaranna ibadah boro-boro salatna tengekeun sing jelas ye teu meunang aya nu ngobrol tengekeun ya tengekeun boro-boro salat anjeun kiih anjeun jadi ibadah boro-boro salat anjeun ngising anjeun dijamin jadi ibadah sabab awakna di WC hatena terus nyanghareup ka Allah boro-boro di masjid teh Ar-Rahman boro-boro di masjid Ar-Rahman di Masjidil Haram hatena teh nyanghareup ka Allah teu disebut ibadah wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah teu salat masih deukeut Masjidil Haram ke salat mah kecuali keur heheot tadi jeung keur kekeprot lain bibirna lain leungeunna hatena beungeut nyanghareup atimu da eta atina teu neureun Allah kitu mata mencantalkeun dengan mursyid di Banten aya Syekh Abdul Karim coba tengan penerusna coba tengan penerusna terus tengan penerusna pasti aya penerusna mental talkin baca tafsir Al-Jailani can boga nya tafsir Al-Jailani kagarut tafsir Al-Jailani itu tafsir karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kana Solusi Rahman fa ammal yatima eta urang ngebeg begitu maca hartina fa ammal yatima itu disebut yatim ku Syekh Abdul Qadir mah Pak ajeungan sapa ajeun yatim lain teu boga bapak lain teu boga bapak teu boga ibu nu can boga mursyid eta budak yatim cek Syekh Abdul Qadir Pak Haji geus kolot can boga mursyid budak yatim can boga bapak roh bapak urang can karuan salat-salatan can lain pan aya
ya udah lebih soleh matan bapakna tukang mabok, budakna tukang ibadah aya. Bapakna jarang sholat, bapak anakna rajin ke masjid loba. Nu disebut yatim tersebut oke. Mereka yang tidak mempunyai mursyid itu budak yatim. Nah, barokah ibu aya nama. Kuring mah nuduhkeun kasakan. Pak Jujun bertoriko. Torikona Pak Jujun. Toriko, Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kamana ngaguruna ka Abah Anom. Ka Abah Gaos eta pengurusna Abah Anom tos ngaturkeun. Ti saha Abah Anom ti Syekh Tolha. Ti saha teh Syekh Tolha? Ti Syekh Abdul Qadir, ti Syekh Ahmad Khatib Syahbaz. Syekh Tolha kawan murid Syekh Abdul Karim sareng Abah Anom. Syekh Abdul Karim kaban sareng Abah Sepuh. Syekh Abdul Karim kabanten Syekh Ahmad Abah Sepuh, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Katasi. Jadi gitu. Kami ahli toriko, kami memang tukang nulis kitab teh. Ini mau orang nggak diajar torekat baru syariat atau gimana lo soal kayak eta ajengan ngomong kali itu roba ayo nama tata ceritaan teh justru diajar toriko teh rek bener syariat sabab toriko temakai syariat zindik man tasawwafa walau yatafaqah faqad tazandaqa. Jadi sholat urang lain sholat eling ka Allah cukup nu penting mah eling eta mah torekat nikung urang mah torekat mu'tabaroh torekat anu sampai pada Rasulullah sarana bener secara syariat sholat cek syariatna kudu bener. Allahu Akbar rukuna kudu bener Allahu Akbar itidakna kudu bener sami Allahu liman hamidah terus secara syariat. Tapi eta kade cek Allah mana po eta matak teu kudu ribut urusan curug mui musah banget ribut sia teh musah banget sagala di dieu mah mesinna ge empuk kan eta ge bersih aing mah musah banget lain kotor banget rieun dengan curug maneh mui mau mikiran jelema curug na utek-utekan jeung utek-utekan ribut aing urang anu curug na buntu dikir tarik lalaunan riweuh tong tarik-tarik teuing tong mah teu bongeng lu bongeng lain Allah hate maneh gedor la ilaha illallah ayo la ilaha illallah sing tarik nyebut ilallah teh sabab kalimat nafi isbat ai nafi teh ngeueukeun rujim dileungitkeun kana isbat dicacepkeun la ilaha illallah kudu kitu boga hutang tong babeda kata tangga di sini sering-seringkeun la ilaha illallah ngadoakeun ya Allah mudah-mudahan Allah buka rezeki bulan cek ayeuna kitu sing nyaa kami toha biasanya sok goreng kami toha pan awewe buku berarti rata-rata nu sok goreng kami toha teh awewe ulah nyeri hatenya da mah nyebut kabeh nu nyebutna rata-rata lamun ibu teu kaasup ka rata-rata ibu asupna ka renyun-renyun jeung ayeuna teh ajengan seueur lalaki eueuh kajutan lalaki eueuh kajutan tingali lalaki eueuh kajutan tingali kabelagian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emak badai naon mah pertanyaan naon kamu udah kitu patuh kalau datang nanyakeun badai naon mah lain dirontok kada badai naon mah nyata ujang mah teh geus teu boga minyak sakecelang-kecelang acan geus teu boga beas sareme-reme acan mah teh kasadi meta tulung iwal ti kakak ujang rek nyeum duit we keur bekal emas 100.000 keta rek bebeja heula kasih nyai irit ka pamajikanana keur masak di dapur
kena goreng kerupuk gue nih ayam emak masaha emak akang mitohanyai rek naon minjem duit sabaraha 100.000 berikan ayam emak masaha emak akang mitohanyai rek naon rek minjem duit sabaraha 100.000 bayarna kumaha matak bebejakannya aja kumaha berek tok ada gede kesana dina kakolot kira 20.000 ini nyokot duit 20.000 dibikeun teh lalaki eueuh kayuta karena sabarina lalaki aya kayuta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ma, hapunten abdi tos samingon teu ngalayan ma. Ya Allah, mangalikeun ma. Paleleun naon ma, paleleun naon. Lain ujang ma malik hayang nginum. Ma teh geus teu boga minyak, sangat acan. Rek nginum we ka ujang 100.000. Masya Allah ma, hapunten abdi doraka. Hapunten ma. Lain ka dapur ka pamajikan anu keur masak. Kamar ningali dina meja makan aya susu anak anu leutik hargana 200.000 sakaleng beana saminggu sakaleng berarti sabulan 1.200.000 beuki mikir aing nyusu 2 tahun teu bayar aing kontrak 8 bulan teu bayar na beunteun inung beuki sumaket eta ka kamar nyokot dompet 5 juta dikaluarkeun kabeh datang ke ruang tamu mah ieu nyangakeun 5 juta ujang gede-gede teuing mah ya Allah nya kumaha bayarna sanes dibayar ieu masihan ujang atos 5 juta nyawa ujang oge papriogi mah dipasikeun ku ujang mah hapunten ujang mah hapunten eta lalaki aya kayutan dengekeun sia kayut cicing bakal laki akhirnya kan ibu memakai anak ieu ari nu sok neangan nafkah rata-rata salaki pamajikan hayang eta salaki muka pintu nafkahna pintu rezekina hayang dirizkian Allah loba kawan berkah sukakeun atuh indung salaki mitoha supaya amplop doana ka salaki maneh lamun maneh minantuna teu barek eta doa di mitohana mah barek palingan atuh loba hutang kumaha indung napi ka sabeuleuh indung napi ka sabeuleuh Allah mun aya selama nyebut indung pi ka sabeuleuh teu balik boro-boro pi ka sabeuleuh wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kata Quran mun aya kolot beda agama terus ngajak urang pindah ka agama anjeunna malah pangajakna wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa tapi tetep we maneh kudu bersikap anu halus eta teh ka kafir kolot nu kafir matak sok aya nu dulu da mitohna teh ka sabeuleuh eueuh saya teh maneh ka sabeuleuh ih mitoha abdi mah kajen pi ka sabeuleuh tong dilayanan sabab dosa maneh mah sok rek ngomong naon sia kadenge ku aing di tukang aing ngomong mun mitohana teu balik cari aing ke tepi kadinya awas patrek nyaritakeun akhlak nabi ieu teh bener teh urang nu nyata we jeung jujur mah nyarita teh perkara-perkara nu nyata perkara-perkara nu konkret perkara-perkara nu sapopoe
dimasak ibu. Beres ngaji geus budang datang kami toh rumpuyung cium. Ngarumpuyung ka sukuna ya mah punten abdi. Kunaon ujug-ujug kieu nyari gelo nyai teh. Henteu gelo mah justru nyai teh hidang lain teh. Terus kadek ceramah di pajujun, apunten kitu. Erek mah. Gitu. Bapak datang ka kolong, apunten mah abdi teh kajutan geus lami. Tinggal mah abdi teh kaya kajutan. Ulus ya ujang. Dikamanakeun kajut mari. Dicokot ku pamajikan abdi. Pantak eta ku abdi rek dibalikeun deui geus ceramah di pajujun, ngupingkeun ceramah di pajujun. Hapunten abdi. Tah kitu tah, nu kajutan sia teh. Loba eta lalaki kajutan. Pamajikan mah ya urutna, kolot mah urutna. Aya urut kolot. Aya urut pamajikan. Pamajikan goreng wae kan bagi mitoha kan ibu kecil kayak ibu bapak mitoha berarti mitohana goreng wae papatah mun teu bisa dipapatah piceun sia teh ganti sia mau ganti lah siap yang diganti tinggal sok mitoha tinggal ibu Irna sareng Pak Bupati ibu Bupati sareng Pak Dimyati tinggal lain silih dukung dina karir politik saling mengerti benar katingali nagenya katingali teh kenangan tinggali nage mun uing nanya baheula mana bapak nu sudian Pak Bupatina nelpon uing Pak Kiai hapunten abdi tiasa hadir nuju anu benar kana cerita teh lain malam di mana lalakina di mana awewe sing basi kumaha aing we meskipun jauh kan teleponan saya di Jakarta Pak iya Bapak itu di Batam nanti sampai ketemu ya di masjid I love you Binju mana sok itu kan Bapak nah Alicia kena harap pada balanya kain tuh udah tewel BHI kesuruh karetan kan jorosot ka anak ku aing mah kewe kayak benang lapia kan teu kudu nama buka we baju kayak benang lapia tetongkeun salah kapan nama ai siap kayak mama kalau BH mah benang lapia bukan rangsak udah tegak dulu saya Pak nah ya benang lapia saking kalimat kana kita lalaki nasi belum berpikiran majikan BH nama kebenar lapia nafsu kumaha kebetulan jadi intinya tadi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum tuturkeun pasti kami mikir cinta ka anjeun mun anjeun nuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geus lain shalawat namungkul shalawat bener ganjaran sakali shalawat 10 rahmat tong eureun shalawat bisa shalawat namun lepeh teu bisa disanding Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad sakitu we bisa shalawat badriyah peh salatullah salamullah ala rasulillah bila shalawat torikiyah peh Allahumma shalli ala sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqan minallahi rabbil alamin tariqan min ruh
seni lila mulai kaca ngomong sedang Muhammad Ali Muhammad tapi dia pakai seni mangenanya di masjid dia ada pakai seni nah itu pakai seni mangenah masalah kalah apa lagi baik Allah pakai itu jelek ada mungkin masjid halus kia mesti bahasa Afrika dia macam kia masjid dirombak ke bapak itunya keren dia ya minimal gitu ya dan sangat ya minimal itu mesti alhamdulillah ada sekolah masih kapil lah meninggal masjid di Pandeglang jam 50 meter ngajajar tapi kosong musolatna tapi bakal murid puluh kapil lah mengaliwat ke Pandeglang masjid pilu dan tinggal di masjid persatuan anak we masjid tinggal di jemaah bersatu jadi itu masjid aki-aki para ayah oke ngomongnya bermacin urus setek berat kurang salah subuh bisa kabur di masjid aki-aki ayah wah gitu-gitu baik koma anjir koma pada menurut saudara Allah Akbar parasot asyhadu Muhammad Rasulullah parasot ena saudara hayya 'alas shalah mulai imaman pohon bismillahirrahmanirrahim tabat cek itu kabiada tabat ya imam gengsi nuluikeun teu apal teh dituluikeun era sampai tabat mim masadat ngan seni tong kaleulewihan masih ada seni poho tukang lagu dangdut ada jadi dia lagu dangdut mela suara ayaan fala kebalik dasar sama aja kan bangsa ulama dan seniman teh awon dan usok awon mah jelema nu berkesenian Quran coba tadi juara dunia orang Pandeglang keren tuh coba masih lila tidak kenal coba lila bagi salah lah tapi teh petot-petot teh curi MTQ tingkat Jawa Barat iya lu yakin kan lulus jadi juara dunia tak kenal kan cerita Zayyinul Quran bi aswatikum cen Nabi. Beuna sorana seniman beuna. Nu sok manggo koreksi, nu berkesenian. Ayo dijogedan. Ayo nyawer. Karena padahal seni adalah bahasa. Seni adalah bahasa. Pemersatu antar bangsa, pemersatu antar bangsa. Seni teh seni indah dan mulia, seni indah dan mulia, seni suci murni tiada dosa. Ya teteh lagu lanceng api teteh karoma, tapi manusia telah menodainya, seni pun diperkosa dengan hawa nafsunya. Ayo gunakan seni untuk agama. Kita kebantuan. Ayo gunakan seni untuk negara. Ayo gunakan seni untuk kebaikan. Ayo gunakan seni untuk keindahan. Mari bernyanyi dan bergembiralah, tapi tetap
kesopanan dan iman. Bagaimana kalau kita nyanyi bersama-sama? Oke. Tapi kan sopan dalam keimanan sih ya. Oke. Saya sekali, ibu sekali. Kok sumah atau sebenarnya? Cinta ke Allah, turutan Rasulullah selalu ingat pada Allah. Urang oge selalu zikir ke Allah. Kabeh amal ditungtungan ku zikir ke Allah. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Geus manasikaning fadhkurullah. Salat aqimis salata li dzikri. Ada salat ke zikir ka kami. Jadi intina kumaha hate tongdeun disariati Allah, maka eta dina hate kudu diasupan jenengan Allah ditaqinan supaya eta hate anjeun teu pokok ka Gusti Allah. Sakitu mudah-mudahan manfaat. Sallallahu kadar wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.